punya kendaraan memang sangat membantu aktivitas kita sehari-hari, mobil ataupun motor. Tapi ada satu hal yang membuat kita malas. Apa itu? Ya, mencuci. Satu hal itu yang membuat kita malas mencuci motor ataupun mobil kita. Sekarang kan ada cucian terdekat di sini. Jangan takut kalau masalah cucian motor atau mobil. Ya, Cuci Steam Anugerah Motor Cibodas yang beralamat Mana, Mang? Cicing Heula, Can Beres di Jalan Raya Bandung, kilometer 17, Kampung Cibodas, Desa Karangwangi, Ciranjang, Cianjur. Cuci Steam Anugerah Motor Cibodas melayani cuci salju hidrolis, salon mobil, dan cuci mesin kendaraan Anda. Cuci Steam Anugerah Motor Cibodas dilengkapi dengan fasilitas ada musola, toiletnya, meeting roomnya juga ada, warung kopi, break room, dan tentunya wifi. Dan satu lagi guys, jika kalian 10 kali cuci, dapat gratis 1 kali cuci. Wow, tunggu apa lagi? Datang saja langsung ke Cuci Steam Anugerah Motor Cibodas. Nih tekawur di sapuan sakedeung parala deui di sapuan sakedeung parala deui deung lamun ku anak hayam mah teh mah anak gajah anak muning ngabarala we aduh ya Allah panas teh kieu teuing Kakoy reka mana si laing teh reka mana? Sok kadia. Sieu. Ane ka kebon. Sok diuk di dieu mah. Aduh. Panas kieu pira ka kebon mah teh. Gadak naon atuh ka kebon. Tangila panas kieu renyem. Nyangan ieu ceu, nyangan piduiteun biasa terus we aya naon atuh di kebon. Kan dari kebon mah aya duit beneran. Da lain di mah aya duit di kebon. Kan lamun piduiteun aya di kebon, kan duit mah aya di kebon beneran. Lain ceu ni panas kieu nya nya. Heueuh mun teu kuat eueuh oge ieu. Panas teh nih asa kumaha nya ieu teh. Lain. Umumun batu nya ceu di Arab Saudi. Teh kumaha berarti dia ge panasna bade asa kieu. Makanya ceu di Arab Saudi mah aya musim dingin, aya musim panas. Sarua we pas di urang. Ai masalah musim panasna atau musim dinginna kumaha teh nya? Da ceuk ge pernah teu ratu cik sok pengalaman heula maneh. Tapi leuweung ceu dina musim panas. Heeh. Musim panas bakal panas yaitu sampai ke 45 derajat Celcius. Bisa kumaheun panasna eta nya ih. Menikaran itu Urang lempang dina aspal ceu teu make sendal. Molotok tah cokor teh. Di Arab tah. Sukuna molotok teh. Molotok sukuna amun teu make sendal. Astagfirullahaladzim mah da ceuk ge pernah teh teh. Halaman weureunan. Heeh. Atuh eta. Pengalaman maneh kumaha cing sok eta teh keur nyupir di ditu teh kumaha? Nog. Teu kudu diasakan, teu kudu digoreng, teu kudu dikulub itu di Arab mah. Tuna we dina luhur keusik. Asak teh. Kucing. Si goblok. Tidak heueuh sama heureuy teh goblok sa. Ditakos Lain. ku eueuh seger ge. Atau mau ceu anu udud ceu itu mah anu nek udud. Nya bisa kitu di ditu Teu kudu ngarokok. moal korek di ditu Lain mah. bisa gitu di ditu ngarokok. Bisa gitu kudu moal korek. Oh, Cek eskeun kana batu. langsung urung eta teh. Si rokona teh. Langsung urung teh bisa ieu. Potong ceu. Sia goblok. Dan heueuh. Ulah sok kitulah ka kolot mah sok ngaeureun nih keur panas kieu teh naik kana sirah. Heuh nya teh panas ceu. Lain pan ceu ge atuh meureun baheula boga pengalaman meureun di Saudi kumaha teh. Heuh boga sabenerna mah ngan peda ai ku dicaritakeun mah hoream eta da pengalaman euceun nu geus lila euceun oge hoream. Cing kumaha. Heueuh pan di ditu mah kudu sagera dicadar. Oh di kieu.
Oh kabeh teh kudu dibakutet. Terus Kaca teh kan kaca riben, teh kaca teh anu di luar katingali, di jero katingali gitu. jadi mau kasih ben mah mun di jero teh katingali. Heeh. Mun di Di luar katingali, tah heeh. Jadi ben Aya nunungan euceut teh cenah mun cara di Indonesia keun mah nya. Cenah urang teh rek ini cenah ka kanu jauh gitu. Da euceut teh teu kuat teh tuman euceut bulu kak belekak ayeuna we gedang nanan euceut kieu teh. Kada euceut geus di ditu belajar. Tak euceut teh teu kuat hareudang. Dibukakeun sagala rupa teh ku euceut teh. cadarna. Cadar dibukakeun. Ieu euceut teh samping dilaan. Udah teu kuat panas. Sing horeng dudungan teh encan ieu, encan naon teh? Encan ini teu katingalieun meureun euceut teh tah. Ping-ping euceut ngagelempong teh jiga gebog cau nu disebit terus geuning bodas geuningan. Terus kumaha tuh? Eta sakaba-kaba dunungan ucu nengar panto ti jero teh. Langsung ti jero teh ti luar teh nengar panto. Ayeuna majarkeun teh cenah orang Arab mah da sensitif teh nya. Sensitif teu kitu geuning teu ningali nu rada moronyoy. Oh terus kumaha tuh? We tanah nengar panto ucu geuning ruas. Langsung grewek ucu teh dibawa ka kamar. Dipangku ku ucu teh. Eta pas ningali ucu teh ditangtungkeun gitu toh. Pas segala dibuka teh manehna alah pat ka meuni gila teh sugan mah si raja rumput we ti luhur nempikeun ka handap teh Naon teh? anuna Buluna baok jorang eta teh. pira ku aing kanu kitu kudu nyebut bihun bihunna loba nya anger baok meureunnan lain teu sopan gitu Daun teh gantina nya bawa. pira ku sok Lain euceut teh terus kumaha? Yuk baju dibuka. ucu teh Yuk disesuaikeun. tah ucu teh baju teh wah dirangsadan Celana jero digunting. cala ieu non teh pakaian ucu pokona mah diporosotkeun cangcut ucu make sleting digunting kumanehna teh innalillahi ceuk ucu teh ngalalempreh we barik jeung ngaleper ningali panakoko-kokona geuningan meuni sagede eta ucu teh meuni indah gitu Yeay. Batur mah ceurik naon ieu mah perkosa indah. Kitu kanyataanna rek ngagorowo ka saha ditu mah aya dulur mah aya naon Yang pan orang itu mah cenah menjadi loba secara orang Indonesia loba ieu cenah loba gerakanana kumaha teh. gerakan mah sajang semua katurutan di ditu mah geus entep senok geus ajuwa gedang geus derah nila teh geuning nu nyangut nila pon-potan geuning Indonesia Lain ieu teh cenah krecek marmot. karcek marmot pokona mah sabaraha jurus mah di ditu teh Bangkong sapintrong. bangkong sapintrong teh tah Terus kacida naon jojodo greyon. jojo kreyon Jojodo greyon. napikeun ka segala rupa aya tapi ece boga hiji cek ece oge nu Balas ku ece. dibales teu pira da ece teh ngaluarkeun jurus gernyem nilem Ai, langsung mah teh ngalempreh tombangnya dikitukeun. heeh teu pira ku ece teh ku gernyem nilem Ai mun cikeun bangga diperkosa teh ieu mah. ai bangga mah sinte ngan pada heuh ece teh soream sabenerna ngomongkeun teh tapi dah heuh nya kumaha atuh Enak mah ece teh mah kumaha jadi berbagi pengalaman urangnya istilahna mah kitu. heuh tak mata kahade kanu ayana di mana jeung kanu ayana di meuni jaga lain sing ece ulah si ece meuni cedihan si ece meuni non kumaha lah bahasa barudak ayeuna teh ningan Jadi intina mah kieu meureunna si ece mah cukup we si ece anu jadi korban teh. cukup ti ece we lah anu sejen nu sapali sareng nu sarupana mah ulah we ulah kealaman kejadian nu seperti si ece isina di roga hala di lemur batur teh gitu. Ecenya pokoknya mah jaga segala ulah biasa model di oge nya da lain sabenerna mah kapikiran ku ece we lain lalaki-lalaki teh nu jahat ayeuna mah ngan awewe nu matak ngabengbat ke contona ace lain sentimen ece lain fanatik sentimen teh naon itu? sentimen teh semacam bobolekakan Lain dari mah sentimen gitu. salah ngomong teh goblok aing atuh kira salah ulah sok sentimen lah ece lain sentimen ece lain cawadan cedihan lain hampura gitunya matak ulah nyalahkeun lalaki nya lamun aya kitu kieu ulah bobolekakan ulah make ieu hampura ceug ece oge ece lain sentimen ka bodak ayeuna nya ngan ulah we kitu eta ngundang lalaki komo lalaki belang hidung belang tah eta terus lalaki bangka tua tah tah eta deui ningali pisan komo ngagelempong mah jiga ayeuna mah bener insaf ece teh
alhamdulillah tak tina eta teh aya syariatna eta teh aya ieuna matak penyampaian ti ece nya ka budak ngora ayeuna khususna ka parawan ka ieu Kaparawan lah nyasat mah kudu jaga image cing sekolah cing lulus Mm-mm. misalnya komo ka budak ngora mah ta eta komo ka budak ngora lakina mah ulah sambat kamar kosa eta teh ulah pisan hayang Ujang. mah kawin we da murah Murah bawa keneh dieun, kawin. gitu. Bemus dewasa gitu ge moal kitu moal amun kieu kejadian naon pan saha nu era kampung ka babawa nya ceu kampung ka kampung babawa ka bawah kolot ka sagala we babawa. kolot ka bawa anak saha eta Nomor kosa cenanya anak CS sih cenah aduh meureun teh si Bohim mah paling ketrok tah mun gede teh si Bohim jadi ulah kieu ceu jurut tulis jadi lurah beli emas ka Cineru heeh anu geulis anu tadi teh poho deui Mani lila sama pantun-pantun oge jurut tulis heeh jadi lurah heeh beli emas ka Cineru anu geulis jadi runtah meureunna anu geulis jadi runtah heeh heeh. lamun emas bisa dijual gitu lumayan dan kejo aing jual goblok emas masih teh goblok sama hoyong pantun tapi teu eueuh kabelu Oh, kabisanya. heeh Jadi intina mah kieu meh ape sakali deui kanu ieu ka dipisah negara cukup si ece nu jadi korban pelecehan segala macam tek papaitna ieu nya cukup si ece nya cenah. heeh Kau ulah kalaman lah kudu saja nya. entong Jadi tumal cukup si ece hungkul. heeh Oge jang ka budak ngora khususna nya parawan-parawan Cianjur cing lulus hidup sakola teh cing dina sakola teh mohon sing ngabanggakeun lah ngabanggakeun. anu jadi kolot orang tua kepemudana sarua oke kepemudana cing jadi kebanggaan baidutna bangsa atunya sareng nagara teh agama nya jeung dari agama jeung orang tua teh gitu nya kedah sadayana kengeng teh nya dina sigi agama sigi naon eta teh segitiga duit gitulah sing beunang haliah dunia nah haliah agama nah jeung daligama nah aduh ceuh hade daligama lain jadi di kebon oh nggak saya ngajarok tuh kelo oge ngariuhan piraku mana nu euceuk teu ngiuhan pan sidik ieu teh panas akibat globalisasi teh ya kan pemanasan global gitu jadi oh kamari ke si hideung teh pan balik teu ngagubuk duit mah naon ya PSBB cenah keun bae cenah turutkeun we da aturan pamarintah mata kitu ge pan nyaraahnya ka urang teh nyaraah alhamdulillah kitu sangkan ulah ka tularan penyakit kitu kieu alhamdulillah tak ieu nya model keluarga si hideung oge salaki teh kamari ai dina corona mah alhamdulillah teu beunang dari pariksa ka dokter teh alhamdulillah iman negatif cenah teu aya ngan pas dipariksa euceuk nah jadi euceuk positif da si hideung ngajerok we di imah ayo we akibat kokorobet heueuh bener lah itu mah iya tuh aing ceu urang teh da nah ka kebon atuh ceu deun teh da panas oh heueuh nya kalah ayo we ngaler jeung ngidul ngulona mangke we heula lah sok cing teangan we duit atuh hoyan urang ieu nya pamit nya sok sok aya teh sama lepaskan atuh sok ai siap keur mah aing teh buka salaki si hideung eueuh sok assalamualaikum sok waalaikumsalam